Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi nu mulia kali bagja, alhamdulillah urang sadaya tiasa patepang deui. Mugia bae urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan. Kalayan salamina urang miwah kulawarga urang sadaya dipaparin kasehatan lahir kalih batin anu disarengan ku rahmat miwah karidon Allah Subhanahu wa taala. Sareng oge tiasa lulus banglus dina sagala rupa padamelan urang anu sae sareng dipaparin ku kersana Gusti nu Maha Welas nu Maha Asih. Nyaeta rezeki anu halal kalawan barokah. Amin ya rabbal alamin. Para wargi nu mulia, insyaallah dina dinten ieu maksad bade neraskeun deui hiji jejer carios nyaeta Jaka Santang atadapi si buntung jago tutugan bagian kadua sapertos nu dimaksudkeun ku pangarangna wargi. Para wargi mulia, ieu naskah atanapi buku dikarang ku kersana Bapak S. Sukandar anu nelah oge ku jujuluk Superman wargi. Nah cenah Pak S. Sukandar kenging jujuluk Superman engke insyaallah kusim kuring dipedar dina sanes waktos. Para wargi anu mulia, ieu buku Jaka Santang antos kusim kuring diaos dugi katamat waktu salita insyaallah dina wangkid atanapi dina waktu abdi nuju SD atanapi nuju SMP wargi. Ieu naskah diterbitkeun kantos ku penerbit Caringin Kota Bandung antawis taun genep 8 akhir dugi ka taun 72 wargi. Sumangga wae para wargi anu mulia, wilujeng midamel padamelan kalayan mugia dipaparin kalancaran sinaran kabarokahan. Mudah-mudahan bae nu dicarioskeun ieu janten salah sawes bahan kanggo pangbeberah memenahan urang sadaya. Mun tantos aya sasieun sabeuneureun nu tiasa dipulungan dicandak kanggo urang, aya hikmahna kanggo pendidikan sinareng kanggo ningkatkeun akhlak urang kalih kulawarga urang nu langkung sae. Amin. Pada wargi tikawit bagian kalima akhir sareng saterasna nyaeta ngalawakeun ngalalana Santang alias Jaka Santang terah andi si buntung jago tutugan. Simkuring Kang Asep saparakan ceti cahaya ilmu saja nyanggakeun ka para wargi dogengsunda.com. Mugia tiasa bae nyugemakeun ka para wargi. Para wargi nu mulia kali bagja, dina bagian kalima parantos dicarioskeun ku simkuring Kang Asep saparakan cawire nalika andi Bapak Kukutna Jaka Santang ambek-ambekan lantaran haul konengna dicacagan ku Jaka Santang. Manehna kacida rewasenana nu satuluy nama manehna teh kakaburan lumpat ti lemburna sakaparan-paran wargi bari mamawa kujang rompang nu kumanehna dicokot ti pangkeng nabibina nyaeta Nyi Tarsia. Wargi kapayuna mah eta kujang rompang atanapi cek nu teu uningan mah bedog beteko nyaeta bakal jadi salah sahiji pakarang atanapi sanjata Jaka Santang dina raraga ngajegkeun bebeneran
jeung keadilan. Para wargi nu mulia, kacaturkeun nasib jaka santang reupeting santang teu daek balik, berai beurang teu daek datang. Atuh geus bisa dipastikeun nu nareangan manibur kaditu kadieu, kanu jauhna kanu deuketna. Sedengkeun nyi euis sasatna indungna gawe nangan ngaguk-guk bae ceurik bari nyambat-nyambat ka santang. Atuh nyi Tarsiah oge sasatna bibina nya kitu keneh, malah dina mudalkeun cipanonna teh sigana teu eleh juuh ku nyi euis nu sasatna indung ti jaka santang. Para wargi nu mulia, tapi sakitu hantem diteangan kaditu kadieu dikulibek wewengkon leles jeung sabudeureunana mah, diteangan tepi ka istilahna ka suku Gunung Guntur, Gunung Gede, Gunung Masigit jeung sajabana di wewengkon lembur-lembur belah dinya. Santang teh tetep teu kapanggih reupeting brai deui beurang, santang tetep lobeng. Atuh nyi euis katut nyi Tarsiah geus taya waktu nu kalarung dipake hujan Cipanon ku maranehanana. Sedang Andi anu ngarasa tanggung jawab kana leungitna santang, luntakna santang ti lembur Cipancar tetep manehna ngaleyeng neangan kaditu kadieu ka lembur-lembur lolohan Cicapar, Cisaat, malahan kapanenjoan nyaeta lemburna aki kukutna aki Surdi katut Nini Uti. Pokona berkaditu berkadieu para wargi. Malah ka Cicapar mah kungsi datanganna teh henteu sakali nyaeta nananyakeun ka kulawarga Gumilar, Katut, Wijana oge kulawarga Ganjal. Jeung nanyakeun ka permana nu sasatna sobat dalit santang tapi weleh teu meunang katerangan can kapanggih bae. Lantaran wargi digujurkeun leungitna santang teh memang harita teh geus kacida leuwirna, geus kacida jauhna. Carek wiwilanganna mah geus leuwir teuing, geus hese di teangan raratanana. Ari santang carek wiwilanganna sare di mana geledugna, dahar di mana saka sampeurna, kitu oge ari santang manggi dahareun atawa aya nu mere dahareun. Ari henteu mah nya luput bae santang teh bisa-bisa sapoe dua poe mah teu kararaban sangu saremeh-remeh acan atawa cai mah panginten aya wargi. Ari sakecelak-sakecelakeun mah sabab ari menta cai mah boh kawarga pangeusi lembur teu hese mentana. Cindekna teh santang teh sakaparan-paran lalampahan teh puguh ka mana nu kudu dijugjug ngan alusna deui. Heurang kukutan anu satia satu hutul iceus nyaeta si Ruyuk Hibeng nuturkeun ka santang. Kitu nama teu pati keung teuing eta budak leutik teh ngalaksanakeun lalampahan kakaburana lantaran sasatna teh aya nu ngabaturan. Ponglesna jaka santang taya beja-bejana geus sababaraha waktu, sababaraha mangsa. Saminggu, 2 minggu, sabulan, 2 bulan, satahun, 2 tahun, malah geus nepi kurang leuwih geus 7 tahun. Jaka santang teh teu daek we ngarongheap deui ka lemburna nyaeta Cipancar. Alatanana pang nepi ka luasan kitu wargi dumeh ngarasa pawur. Mireuh pasemon bapana harita lantaran anggapana santang mah mun manehna balik teh pasti bakal meunang panyiksa ti Andi. Mana leuwih hade mending luntas sakaparan-paran nyaeta kadua si Ruyuk heulang nu satia satuhu
Kanu jadi dununganna budak leutik nu tunung leudeung teh ngalaksanakeun lalampahan sosoranganan tayalian Jaka Santang. Para wargi nu mulia simkuring Kang Asep rada ancar rupina dina bagian ieu mah suku sumargi wargi ngalalakonkeun lalampahan santang sarta tacan seueur padungdung wargi. Para wargi nu mulia kalih bagya, bagian kagenep carios Jaka Santang karya Bapak S. Sukandar salah sawios pengarang anu oge saur nama pendekar silat anu lumayan kakoncara. Wargi Gunung Guntur siga nu nguyung, lebak jungkrang lir anu lewang, pasir ayakan Cipancar jiga nu teu biar budi, tatangkalan katudang daunan di lembur Cipancar, tingrung gunuk bangun alum, wewengkon tutugan leuweung tiis tempat manggon Andi si buntung jago tutugan, jiga suwung tiiseun. Riukna hate nu jadi indung, renghapna hate nu jadi bapa, kumambang kumalayang inget jeung melangkan nu jadi anak Jaka Santang. Nu geus sakitu lilana indit kalawan bari teu pamit, kluntar bari jeung teu bebeja kanu jadi indung bapana. Katut kanu jadi kolot-kolotna Aki Musani, Ambu Jumi, Nyi Tarsia, Pak Haji Sobana. Santang teh lir nu leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana, tacan kapanggih kamana lalampahanana, kamana raratanana, kumaha nasibna. Atuh Andi jeung Nyi Eus garwana kitu deui bibina, ninina, uyutna, katut akina, nyaeta Pak Haji Sobana. Beuki kalilanakeun teh asa beuki sedih jeung melang ka Santang. Sasat mang sedihkeun sarta mang melangkeun ka Jaka Santang anu sakitu dipikahemana ku maranehanana. Wargi puncak gunung semu alim girilung si sepi jempling bentang jiga ngadadak sureng hiji budak nu tacan sawawa bener geus lumaku. Jaka Santang lalampahan ka beulah kidul, sasat nyingkahan amarah nu jadi kolotna Andi si buntung jago tutugan. Manehna leumpang kadua si ruyuk heulangna nu satia satuhu iceus naker kanu jadi dunungan sarta kacida bebelana ka manehanana. Anu belesat bae budak ngapung dunungan nu kakaburan. Ngapung budak dunungan nu kakaburan. Ti lemburna Santang leumpang sakapeung manehna setengah lumpat ngaberbet ka palebah leles. Manehanana lumaku bangun rusuh lantaran sieun aya nu mudag aya nu nuturkeun pang-pang nama sieun pisan kudu jadi bapana nu memang dipikasieuna. Harita teh kira-kira wanci asar akhir teh jangempur hurung mancur cahayanya nu meling kahibaran pilemburan warna alam pakampungan lir nu disaput ku emas. Parantos kitu kersana nu maha agung. Jaka Santang dicarioskeun saanjogna kaleles teh terus bae manehna ngagidi mapai jalan gede anu berasna kadayeuhkeun wargi. Leumpangna Santang teu sirikna setengah lumpat lantaran masih sieun disusul ku Andi menjadi bapana. Tapi sakitu manehna geus jauh teh lataya nu muda ari lain si ruyuk mah anu memang kita tadi nu nuturkeun manehanana kakalayangan bae di saluhureunana. Sajajalan nu berasna ka warung peuteuy kenca jeung katuhueun jalan alam endah pakebonan anu dipelakan ku rupa-rupa tutuwuhan kaya ning jagong peuteuy waluh alpuket kadu malahan bako oge negal. Nepi ka warung peuteuy
kabeneranana teh aya roda kulutruk nu keureuh hareupeun warungna Ki Oding. Ari Ki Oding teh nyaeta nu jualan bako teh anu pernah dicaritakeun dina lalakon Si Buntung Jago Tutugan. Eta jalma nu Ki Oding teh nyaeta nu dipenta keterangan istilahna ku pamajid muridna Aki Musadi ti Trusmi Cirebon iwal ti uyutna. Nu sayalian uyutna Jaka Santang nyaeta ngeunaan maluluh raratana Mursan alias Ki Rais Bapak Pituin Andi. Wargi ari rongheap teh Santang kadinya. Ari gulutruk roda teh maju. Atuh Santang ngageuwat nuturkeun bari ngagantung nangkel kana roda. Kuku si roda teh dikuat kieu Santang teh, tapi manehanna teh jol-jol ngarasa aneheun lantaran naon? Lantaran cenah hiji budak bet mamawa heulang ruyuk nu sakitu gedena sakitu badanna. Wargi Santang teh ditanya ku eta ku si roda, di mana cenah menangna heulang ruyuk sakitu badanna? Atuh Santang ngajawab sahinasna, yen menang nimu tikeun leutik keneh ku manehna diurus. Lantaran Santang teh sasatna terus bae nuturkeun kana roda, bae kuku si roda teh ditanya. Indit ka mana kitu maneh teh jang? Deuk indit ka mana? Uing ngamoal deuk ka mana-mana mah? Jawab Santang sabulang bentor. Atuh kusir roda teh nu ngaranna tetelah Mang Omod bangun anu heraneunna keranan. Heran helok jeung pohara oge kagetna Mang Omod teh ari dielekan cenah rek kadayeuh deuk nyusul nu jadi bapana. Geus karuhan kitu mah jawaban Santang, ku Mang Omod teh Santang dititah naik kana roda. Sok atuh naik jang, kade bahaya ulah gitu lantungan angkel. Tapi kieu jangan nepi ka kampung Nagara Tengah yeuh. Atuh nuhun pisan mah. Santang kacida bunga heunana atau heunana teu kudu dititah 2 kali kalacat bae Santang teh naik kana roda. Anu saterusna roda teh laju ka kampung Nagara Tengah nyaeta panginten di sapalih desa Cimanganten kacamatan Talbong Kaler upami kiwari mawargi. Wargi saperti nu dicaritakeun ku Mang Omod yen roda teh ngan rek nepi ka Nagara Tengah. Atuh saanjogna di Nagara Tengah Santang teh jrut bae turun tapi manehana teu neruskeun indit ieu. Ieu makalah kakukulintingan bae heula di eta tempatan. Sabab manehna ngarasa bingungeun ka mana nyapi inditeun. Ras manehna kasobatna nyaeta Permana anakna Wijana si Ruyung Kawung di lembur Cipancar bawahan Nangkapai. Mun nyaho jalanna mah aya maksudeg didatangan ku Santang. Pilaku bae cenah ka manehna teh teu daekeun ngampihan sakitu sobat dalit teh jeung bapana oge pada nyarobat ngan nyaeta teu nyahoeun jalana lebah-lebahna ka mana ari lembur Cicapar teh. Tinang ka Nagara Tengah teh wargi upama nyaho oge Santang teh sabenerna mah teu pati jauh ka Cicapar dirinya teh. Tapi lalampahan memang ngaliwatan jalan anu rada rumpil oge. Sasatna ti Nagara Tengah ka Cicapar mah ngaliwatan wewengkon pagunungan. Nyaeta suku Gunung Guntur, tapi memang balik deui ka palebah lemburna nyaeta ngaler deui wargi. Sabot Jaka Santang keur kukulintingan bari teu pertot pada nerempokeun ku batur bakuna mah ngarasa karageteun aya budak leutik mamawa heulang ruyuk anu sagede-gedena. Aya budak lalaki pantaran manehanana anu harita teh keur dibawa nyirok ku bapana.
Eta budak teh jol-jol ngarang hik bae ka bapana cenah hayangeun si ruyuk nu harita keur nyengcle dina tak-takna jaka santang. Sakitu digebes teh ku bapana eta budak teh yen eta teh heula nu kaasup sato galak ulah di deukeutan budak teh keukeuh bae mika hayang ka si ruyuk. Kawasna mah tina awahing kunyaah kanu jadi anak wargi. Heg santang teh digeruan maksudna teh heulangna deuk dibeli pikeun cocoan anakna di imah. Ongkoh deui katempona mah bangun bageurna keur heulang teh. Eta we sajeroning nyengcle dina tak-tak santang teh teu loba pamolah. Mun heulang galak atawa lingas mah piraku daek dibawa kitu. Tantuna ge jiras pisan. Ari heg teh ditanya ku eta bapana budak teh sugan cenarek dijual santang godeg hantem diririhan ku si bapa budak keukeuh santang teu mikeun si ruyuk sakitu dieneng-eneng ku duit ketip sababaraha hiji wargi mandi barodas santang tetep teu mikeun si ruyuk dibeli ku eta bapana budak. Jang kumaha jang upama eta heulang teh ku bapa rek dibeli bae cek eta bapak na budak ka santang nanya punten bae pak kuring mah moal tiasa masikeun walon santang teu mikeun lantaran si ruyuk teh estuning kameumeut manehanana nu sasatna milu kahesean ti leuletik ngurusna turug-turug salian ti iceus teh dina bebelana kanu jadi dununganana kacida toh-tohanana ka manehanana teh cacak ngan sakadar satu hewan. Allah sugan gak bisa dibikeun. Iya pun anak bangun resep pisan jang. Keun atuh ku bapa kumaha lamun dibeli. Yo ditambahan duitna yo jang yo. Kumaha jang? Eta bapana budak jiga satengah maksa ka santang. Bari manehna ngaluarkeun duit ketip sababaraha hiji mani bangun barodasna keranan. Kawilang mahal oge eta nilai atawa harga nu ditawarkeun ku si bapa teh pikeun meuli heulang ruyuk santang. Lantaran wargi ari saketip teh kinten-kinten 10 perak atawa 10 sen atawa 4 benggol atawa 2 kelip. Atuh lamun misalna 4 ketip lumayan gedena oge keur ukuran zaman harita mah sasatna meuli heulang ruyuk. Punten Pak moal Pak. Maki imah kukusan abdi pak saling hiji-hijina nu ngabacuran abdi na ilalampahan abdi walon santang keukeuh teu mikeun si ruyuk ari sabab lamun kumanehanana dibikeun oge moal pibisaeun ngurusna katambah-tambah santang teh sanajan dieneng-eneng duit moal deuk kabitaeun manehanana mah sok sanajan masih keneh budak lamun nyarita teh sagolek pangkek sacangreun pagi teurah si buntung jago tutugan tu dawargi moal deuk daek dieneng-eneng sakerecek perak sakirici kencring atawa sakocoping bogo komo ku duit ketip wargi sok sanajan kacida nyaahkeunana kan jadi anakna wargi eta si bapa teh teu bisa terus negeuhan ka santang. Satuluina pangangguran kumanehna ditanya santang teh saha ngaran hidup teh jang jeung ti mana ari lembur asal hidup teh si bapana eta budak teh tumanya ka santang abdi masta santang pak ya ka santang ari bumi mah tebis ti dieu teh walon santang dari bangun asa-asana keranan jeung deui dina ngajawabna teh di mana imah nama manehna teh teu nyebutkeun ngaran lemburna sorangan sabab bisi kateterusan nanyakeun hal-hal nu sejena lantaran kapanan ari lembur Cipancar teh kajojona keranan di antarana ku sabab pangaruh nu jadi bapana Andi nu katoa kakoncara kajana priana-priangan si buntung jago tutugan. Oh gitu ti lembur naon atuh jang teh ari ibu jeung bapak hidup saha ngaranna sugan bae bapa wau ka indung bapak hidup
Si bapa nanya deui ka Santang bari riukna bangun kaget anu pohara bet aya budak teu daek nyebutkeun lemburna cenah. Nu mawi Pak abdi mah tos teu gaduh indung bapa deui Pak. Walon Santang ngajawabna teh sabulang bentor. Estu ngacatruk lir nu leumpang gancang sakulon 4 lampet saperti nu notog-notogkeun maneh asal ulah loba tatanya deui meureun. Lantaran ari pikir nama Santang teh sieun kabuka rusiahna ari sababna manehna teh kapan sasatna keur kakaburan lunta tanpa beja. Oh gitu baru jam tarunyana gerangan cek si bapa bari boleh kaget jeung teu pati ngartieun karena jawaban Santang kitu teh. Kieu bae jang kumaha lamun ujang Santang hilu be ka imah bapa daek jang di ditu maturan ieu budak ieu pun anak. Si bapa antukna ngajak ka Santang lantaran budak teh tetep bae ngarenghi hayangeun si ruyu. Ongkoh deui Santang teh pangakuana geus teu boga deui indung bapanya kumanehna rek diajak rek dirawatan. Mangga pisan Pak. Walon Santang pondok haget nakeranan. Santang aya nu ngajak kitu teh jol-jol haripeut bae. Curug-curug manehna teh sasatna bingung ka mana nyapi lampaheun. Syukur ari daek mau jang. Ke wang indit, wang ngadaguan heula wahona keur diomean heula jang. Ceuk si bapa bungaheun bari let ka anakna nu geus teu renghak-renghik deui repeh ayeuna mah sanggeus Santang daekeun diajak ka imah bapana. Para wargi nu mulia kalih bagja. Eta bapa budak teh sabenerna kaasup hiji jalma jegut jugala oge urang Pasirwangi. Nyaeta kinten-kinten tebeh kuloneun negara tengah, kuloneun negara tengah. Datangna ka dayeuh teh rek ngajual hui kumeli, nyaeta hiji hui meh baruleun sagede-gede teh ronggalati atanapi kemir. Pangna ngajak anakna nyirop heula teh lantaran bari ngadaguan wahon atawa mobil nu keur diomean keneh lantaran ngadadak mogok. Nya antuk nama barang wahon kasampak nyampe kalacat bae ngunggahkeun anakna katut Santang sarta tegung silila wahon ngagerung ka Pasirwangi. Kacaturkeun Santang betaheun oge di Pasirwangi teh sabab eta kula warga budak teh bageur nakeranan ka manehanana. Tapi ayana di Pasirwangi Santang teh teu pati lila. Kabeneran nu ngarawatan teh hiji waktu kadatangan kasemahan ku nu jadi lanceukna ti lembur dawan nyaeta nu ngaranna Pak Haji Jalkasih hiji ajengan di lembur dawan. Pak Haji Jalkasih datang sejauh manjang kan jadi adina. Ariret ka Santang pok bae manehana nyarita. Di saha eta budak teh di? Pak Haji Jalkasih nanya ke adina bari katinggalna jol-jol resepkeun bae ka Santang teh teu nyaho naon nu jadi sababna. Ke Santang Kang Haji dirabatan di dieu bae ku abdi cenah mah geus teu ngabogaan indung bapa Kang. Walon si bapana budak ngajawab dari anak kerangan. Yang Santang aran hidup teh Santang. Bener indung bapa hidup geus eueuh. Red Pak Haji Jalkasih ka Santang nu keur diuk jeung alona. Sumuhun Pak Haji Santang wasta abdi teh lengkap nama Jaka Santang Pak. Walon Santang bari rada kaget oge sabab Pak Haji Jalkasih siga-siga nu merhatikeun pisan ka manehanana teh. Kalorosan pun biang saran pun bapak tos teu aya janten abdi tos teu gaduh deui indung jeung bapa Pak Haji. Santang nyambung carita anana. Karunya teuing.
daek teu santang lamun milu ka bapa kadabuan. Pak Haji Sarkasi jol-jol ngajak bae ka santang saacan manehanana minta izin kan jadi adina nu sasatna ngarawatan santang. Kumanya mangga keresep Haji namu cek santang Arab bari ngareget ka indung jeung bapa budak nu ngarawatan manehanana. Kumaha Adi lamun santang diajak bae ku akang kadawuan. Pak Haji Sarkasi bari ngareget ka adina jeung ka iparna. Para wargi nu mulia miwah bagja, samemeh ngawalonan si bapana budak. Pak Haji Sarkasi ngareget heula ka anu dimaksud punten. Samemeh ngawalonan si bapana budak ngareget heula ka anakna. Nya mangga bae atuh Kang. Ari kersa mangarawatan santang mangga bae. Walon bapana eta budak teu heseun. Ongkoh deui aya nama anakna teh jadi sieuneun ku si ruyuk teh da eta cenah kungsi dibinti waktu kumanehanana diheureuyan. Turug-turug deui ari manehna mah ngarasa santang teh di dieu mah loba ulin. Paling oge dipentes gawe nyaeta ngabantuan manehanana nyangkeun huwi kumeli atawa hasil bumi nu sejena ka pasar dayeuh. Jeung deui manehna teh percayaeun yen lanceukna teh hiji ajengan nu ngabogaan hiji pasantren piraku bae santang teh teu diajarkeun bag-bagan ilmu agama pikeun bekal hirupna. Atuh geus kitu mah biur bae santang teh dibawa ka dawuan. Kabeneranna teh memang Haji Sarkasi teh leutik-leutik oge ngabogaan pasantren anu santri-santrina rada loba oge, utamana mah nu datang ti pakampungan sabudeureunnana di wewengkon Bayombong atawa di wewengkon Pasirwangi. Anu saterusna heug santang teh sina milu diajar jeung santri sejena. Manehna oge jadi santri. Ari panyangkan apa Haji Sarkasi mah cenahkeun santang teh sing diajar Al-Qur'an sabangsa nu dasar-dasar keneh pisan siga nu diajar alif-alifan alif batasa ku Pak Haji Sarkasi diurukana teh. Tapi bercalakana keur santang teh ngajina bag-bagan Al-Qur'an utamana mah bag-bagan qiraat sareng tajwid. Pak Haji Sarkasi sama sakali teu uningaeun yen jaka santang teh pugu geus aya dadasar nyaeta sok diurukan ngaos ku akina Pak Haji Sobana di Cipancar. Santang ceuk Pak Haji Sarkasi sanggeus santang beres ngajina dina bag-bagan ilmu nahwu katut sorop nyaeta ilmu tata bahasa Arab. Lumayan hidup santang geus bisa sabaraha kitabnya. Engke mah lamun geus beres ilmu bahasa Arab maksud Bapak terek ditingkatkeun bae deui kana kitab sejen nu leuwih hese saperti fikih jeung sejena bab-bagan akhlak fikih siga Kifayatul Akhyar jeung bab-bagan akhlak diantarana meureun Sulam Taufik itu santang. Sumuhun Pak mangga abdi mah ngiringan kumaha Pak Haji bae. Walon santang bariret ka Nyi Halimah nyaeta anakna Pak Haji Sarkasi nu awewe pantaran manehanana. Wargi kacaturkeun geus mangtaun-taun jaka santang teh aya di dinya. Nepi ka mincak dewasa atawa sawawa atawa disebut oge akil balik.
ngan nyaeta sakumaha betaheuna oge santang teh masantren hiji mangsa maka paksa kudu incah indit tidinya ninggalkeun Pak Haji Zarkasi sakulawarga nu sakitu mihemana mikanyaahna ka jaka santang. Para wargi nu mulia ari lantaran mah manehana teh ditimburukeun ku salah saurang babaturana masantren anu sabenerna mah misobat oge ka santang saperti geus dicaritakeun yen Pak Haji Zarkasi teh ngabogaan anak awewe nu geus parawan wanoja. Di antara santilna teh nu lalaki aya nu hayangeun ka Nyi Halimah lantaran cenah jeung santang mah eta budak teh sakitu layeutna wargi. Nyi Halimah teh geulis tur lungguh jadi heg manehanana teh ditimburukeun nyaeta ari heg teh baturna ngaji nyaeta nu hayangeun ka Nyi Halimah teh ngadon muar-muar nu teu bener ka santang nu puguh mangan ukur ngaliarkeun taleus ateul sasatna manehna ngucah ngaceh rasiah batur nu matak pi paseaeun bari teu puguh kanyataanna mah anaheun teh kakupingeun ku Pak Haji Zarkasi atuh puguh deui santang teh nepi ka diseuk-seukan dicarekan ku Pak Haji Zarkasi. Santang ya kupingkeun bapak rek aya picaritaeun ka hideuk oge nyai sok maneh diuk di dieu deukeut abah jeung emak ye saur Pak Haji Zarkasi ka santang kitu oge ka anakna nyaeta Nyi Halimah nitah dariuk di tepas imahna kitu deui Bu Haji geus aya di dinya. Santang kieu sabenerna mah cenah hidup teh ari beres ngaji sok indit-inditan ka tebeh leuweung ceuk anu ngabejaan ka bapa teh hidup teh sok gaul jeung jalma-jalma nu teu bener kade santang komo lamun hidup mawasi nyai ulin teh lantaran sok kabejakeun di tebeh kulon aya hiji komplotan begal anu telengesna kerangan. Saur Pak Haji Zarkasi muka caritaana kieu manawi Pak Haji walon santang bari ret ka Bu Haji sayartos nama abdi teh upami kareresan aya luang beres ngaos sok ngahaja kapalih leuweung muhun namun abdi teh mung sakadar bade sepor Pak Haji sanes bade hal nu sanesna midamel hal-hal nu sanes santang nyambung caritaanana bari ret oge manehna ka Nyi Halimah nu keur emo sumuhun abah sakaterang Halimah makang santang teh sok latihan jurus-jurus silat manawi saurna teh bade ngalatih deui gerakan-gerakan silat anu kantos diajarkeun di lembuna Kang Santang abah. Neng Halimah nembrong saolah-olah manehna ngabelaan ka jaka santang. Bener kitu santang. Naon-naon dicaritakeun ku si nyai teh bener. Pak Haji Zarkasi tumanya deui. Para wargi nu mulia kalih bagja rupina bagian nu kagenep carios nyambung anu judulna Jaka Santang karangan Bapak S. Sukandar dicekapkeun dugi ka dieu heula. Simkuring saparakanca Kang Asep ti Cahaya Ilmu dongeng-sunda.com nyanggakeun samudaya kalepatan kahilapan mugia tiasa ku para wargi sadaya dimaklum. Simkuring saparakanca seja
permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.